itu ndai bodorhun. Dina season ieu sim kuring direncangan ku Kang Agung pada Mam. Alhamdulillah. Metal Sari. Dan di samping Kang Agung ada Arif, Sikian Santan. Boy, keren euy. Kopi euy. Oke, boleh. Boleh. Tekan. Enak orang ngobrol naon temana naon ieu Pak Agung ieu nya. Dan tata rucingan we nya. Kalau sok, kalau orang sudah nya, orang mau mulai seni tradisi we. Nya, bener. Kang Opiknya, Kang Arif sih. Sok tahu cikan Pak. Ada ya? Sok. Naonnya kira negara naon utara kehujanan. Sia. Negara naon teu kahujanan. Swiss. Lah, Rip. Belanda. Alah. Naon? Swedia. Nah, Swedia payung sebelum hujan. Ada. So, Lah, arek naon kieu dae, naon bedana? Putri Duyung jeung Lauk Jair. Ari Putri Duyung manya anu naon teh? Ikan yang berwajah manusia. Ya. Ari Lauk Jair mah benar dipakai ngaliwat. Lain. Naon Bu? Jadi kieu dae. Aya Putri Duyung mah kan tersep cubluk jelema. Lauk Jair mah kan bisa digadang cubluk jelema. Oh, keramaian. Ada waktu naon Rip sok Rip. Ada aya dongeng naon ke? Naon ngobrol dongeng naon ke sok Rip. Awalnya saya bingung gitu, can kepikiran itu ya. Kemarin tong berpikiran jam. Oke, naon Rip sok. Dijawab keduanya, Dai. Oke. Ya, gitu lah. Ayo tebakan tuh. Arif, pokoknya mah enak orang iya mah ngobrol nya, mun aya celucingan ditarucingan. Ya. Mun aya sindiran. Arif tah. Menurut Arif maksudnya teh cerita naon anu pernah naon teh dina sejarah hidup Arif Kota bunga. anu berkesan. Nah, berkesan tak? Naon Arif Di saat kajian. Emang sih. Kabeh itu dari waktu eta beda euy. Ya oke eta ke masalah gajiannya. Ya kan terus masalah hari Rip. Tah, hari mah insyaallah lah itu mendekati gitu. Tapi mau beja-beja kita ira-ira nama. Pasti eta mah. Semoga Arif mendapat jodoh yang baik. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Oke, Rip. Gum, menurut Agung kesan paling tergokil, terkonyol naon Gum? Kieu tah daek teh caritanya. Kumaha tah? Kalau ada kan terkonyol betulnya. Kita kan pernah ngamalu wae nya. Ngamalu apa ngamalu? Ngamalu teh kentut. What sih geus ngamalu? Oh, kentut. Tapi bahasa mana teh? Nah, pas gitu teh. Ada tepatnya kan tempat yang ngitutnya. Ate itu kan pes katanya. Tas ya jelema teh nyamperkeun cek anu jelema teh ke dahar dae. Mek lah beja-bejanya ke dahar. Disuruh buat lain tong kopi. Boleh dong. Kalau saya ke dahar cek si anu dahar teh dae. Mek si asa bau ieu nya bau saluk sini. Eta mah bangke ucin. Yang urang ngamalu. Ari orang mau beda deui kieu. Cerita orang mah Rip. Naon tah? Pas hari itu kan ngalegot yo di mau baturan ya. Hari pas kieu teh maro helm kan maro motor. Ya. Masuk helm oge da jauh di Cianjur. Tapi bensin mah aya bensin mah. Aya sih. Ayanya. Aya nang nganjuk. Aman nganjuk. Batur orang pada anu dagang anu pegawai batur urang. Nah, singkat ceritanya babaturan urang teh kan helm dijajarkeun ieu. Heeh. Hari pas secara kebetulan teu kahaja aya. Lu niat? Enggak, ada mana lah tuh, Rip. Oh iya. Asa teu kenal euy. Kan gua match-nya. Pas dina deket kirim dan ieu helm babaturan urang teh. Ya teh ucing. Ucing mek. Asa teh ucing. Ari pas gitu teh urang teh dicuel. Di luhur teh dina kacana nih. Dina kacana gitu tah. Tadi dioleskeun, urangnya mau kayak tam, kayak surat butakan juga. Pas berangkat nya kan urang teh mana pakai helm urang
orang minggu kemana sih teh orang cuma motor hari teh routing dulu ya hari pas gitu teh dai naon teh sebut mananya cari itu kan kacana cari itu kan kacana ya Can sadar sadar hari pas di tengah-tengah kan ngebual ya iya tadi gitu kan dai iya diucing tidak kaca nanti ya baru kita atau langsung diatarip di naon teh di kumah udah doa di setelah ku daun atau meren 7 kali di kumahna 7 kali gitu itu ucing mah tuh najis dia tahu di sudah lagi di imah udah di kumah nama gitu lain daya teh nyata ke dia daya anu mah teh nyata kenaon anu mantun teh anu aya nu tambang teh mah kumah gua poe kita tadi mah tambang teh kumah lain tambang rapia di aya orai ima pandongeng kan dulu aya orai yo Semarabu ya Semarabu geus berat orang mah mabong ari pas kieu teh balik ka imahna ari pas di juru ada di juru aya rapia goler cenah jadi teh bagong cenah mau jangan aing pae padahal rapia saking kumabok tarik teh tarik gitu Dong Arif tuh aya cerita naon di sok sate ulah tegang lah biasa ya teh bingung mun cerita kehidupan saya mah pasti bakal sedih ya teh sebenarnya mah oh sok kumaha sok pas dina tanggal kolot itu sedih nate si duit wae masih kemarin tuh aing mah sedih dah yang ceri kita dah sebenarnya mah urang mah yang beungar teh sedih aing mah dulu baturan deket sedih orang muda yang curi aduh bagus tapi mau usah cari buka kasih dia mah mungkin da iya inti namanya nu arti hirup susah senang bodas hideung anu eta teh jadi kumanya jadi itu nama mun urang menang sedih pas senangan jadi teh jauh tina dua eta rata-rata ibarat nama jodoh lah laki jeung awewe gitu gitu laki awewe banyak borang penting hideung bodas gendut begang ai bencong jeung naon gondrong jeung pondok di pondok ai bencong jeung naon waria saudara kenenya terus orang buka do Indonesia ya gum kieu Pak RT nya hari tadi di lembur teh kebangsatan gum kebangsatan nya hari pas gitu saking kawur kan laporannya anu kebangsatan eta teh pesan kieu gatrok we naon sih cek Pak anu naon teh cek Pak RT si anu laporan teh kieu Pak bangsat bumi abdi ke RT-an cenah pas bukakeun TV bantu aya aduh aing mah jujur teuing nya kitu teh lain jujur teh aya eta teh saking ku kawer kan ku nama kieu ku namanya Pak RT bumi abdi ka bangsatan pas bukakeun panto TV teh aya ari mah tibalik ge saking ku panik teh panik pernah Pak bangsat cenah bumi abdi ke RT-an pas buka TV cenah pantau aya aduh banget kan gitu ta jelema gitu saking ku kawernya saking ku geumpeur teh naon anu terjadi ka diri urang biasakeun urang legowo santai jadi menyampaikan sesuatu ge jelas gitu ya gitu pan PRT itu nama meureun di samping karunya aya PRT-nya ya jadi eta kumaha teh diganti ku PRT meureun tipina antoy itu mainna nganyuk dewe nya di Kolombia di Kolombia sugan ada cerita naon itu deh coba cerita bingung sih ge oke tah sakit we pengen tanya pamirsa sadayana wilujeng tepang di sanes waktos berhubung Kang Agung bade uwi istrina teleponan ya si Mama Uki Pak Arif oge bade ka mana Serah Suci jelas kita bade main film tadi ieu bila mencari ilahi
Film ajab ya. Film ajab gitu. Oh, jadi anu Juno nate film nate Imam nyawa. Ibuku bukan perawan lagi. Bener Itu juga ada judul naon kok bisa salah gitu. kabar itu nawan itu dari eta ayah sih ibuku istrinya Bapakku. bapakku Oke, sampai katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.